Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sugri Wargi di mana bae ayana. Wilujeng patepang deui sareng Kang Ajun ngalangkungan channel Carita TV Lemburan. Kang Ajun sejan neraskeun hanca carita anu katunda tina buku Cikahuripan lalakon Mupusti Hulu Cai yasana Pak Dr. Anas Toto Sudito. Ayeuna urang awitan kana bagian anu kahiji kamari mah masih keneh bubuka. Langsung bae urang kumaha carios nanya mohon. Luluhur urang tetela kacida ngajenan kana cai nepi ka kecapci wancahan tina cai dijadikeun ngaran lembur nu kiwari jadi ciri nu mandiri tur luhung ajena. Eta tangtuh teu leupas tina latar tukang nu aya patalina reujeng lalakon ngeunaan sumber cai nu aya di sabudeureun lembur. Bisa oge boga maksud sejen nu moal bisa kakoreh dina waktu nu sakedeung. Hartina perlu panalungtikan ahli sajarah. Contona wae ngaran Desa Cipondok di wewengkon Kecamatan Cibingbin. Cenah asal muasalna tina kecap cai jeung mondok. Cai di dieu lain harti ukuran cai nu pondok, tapi ngandung harti cai meuting atawa cai sare. Cai mondok atawa cai meuting hiji kajadian alatan nguapna cai di tina tangkal pangaruh hawa tiis nepi ka jadi ngaran hiji lembur nu disebut Desa Cipondok. Desa Cipondok teh kaereh wewengkon Kecamatan Cibingbin nu beunang disebutkeun salah sahiji desa nu aya di tapel wates Kabupaten Kuningan Jawa Barat jeung Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Lamun dijugjug ti puseur kota Kabupaten Kuningan mah anggangna teh kurang leuwih 53 kilometer. Ieu desa nu jumlah cacah jiwana kurang leuwih 4.000 jiwa belah kaler patapel wates jeung Desa Sukaharja, belah kulon jeung Desa Ciangir, belah kidul Desa Pananggapan Kabupaten Banjarharja Jawa Tengah jeung belah wetan Desa Ciwindu Jawa Tengah. Cai mondok atawa cai meuting hiji kajadian alatan nguapna cai dina tangkal pangaruh hawa tiis nepi ka kecap cai mondok jadi ngaran Cipondok. Cipondok mangrupakeun daerah nu dilingkung ku sababaraha gunung jeung leuweung nu rembet kakayon jeung hawa tiis nu henteu nutup kamungkinan aya kajadian nguapna cai dina tatangkalan. Sugri wargi nu wareninggali nu saraimana ayeuna nincakna kana tadi Cipondok ayeuna Cisantana. Teu sakabeh ngaran desa nu dimimitian ku kecapci loyog jeung ngaran cai. Kawas Desa Cisantana Kecamatan Cigugur nu meunang nyokot tina kecap cis jeung santana. Cis ngandung harti keris, santana nyaeta hartina menak. Sindekna Cisantana mibanda harti keris bogana menak. Desa Cisantana kaasup daerah anu pernahna ditutugan Gunung Ciremay. Ngawangku 5 dusun nyaeta Dusun Cisantana, Dusun Malar Aman, Dusun Palutungan, Dusun Sukamanah jeung Dusun Danau. Cisantana ngarupakeun salah sahiji desa panghasil sayuran jeung ternak di wilayah Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Sakitu Sugri wargi antawis Desa Cipondok sareng Desa Cisantana. Mugia atuh ieu pedaran tiasa ngajantenkeun kanggo nambihan pangaweruh sasieun sabeunyereun. Hapunten Kang Ajun teu pisan-pisan ngalalangkungan ieu mah numutkeun tina maos buku kitu nya. Mohon maos buku Kang Ajun ayeuna nuju ngeureuyeuh maosan buku-buku Sunda, insya Allah kapayuna aya sababaraha buku Sunda anu tangtos diaoskeun, mudah-mudahan tiasa mangpaat kanggo Sugri wargi di mana bae ayana.
bobo sapanon carang sapakan nada cukup lembur jembar hampura anu kateda billahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.